Acuang ka pantai yuk, usrila kok teka ditu. Ayo Bi, ide bagus eta. Ya, ajak barudak si gejo si Ajay nya. Mantap ya na euy. Kebayang nya santai di bibir pantai geuningan. Mantap. Ayo isuk berangkat. Tapi bibi bingung, A. Bingung na. Eta rep sabaraha wadah aja ngalipenan bibir pantai. Anjing. Di bibir pantai, basisir. Anu disebut bibir pantai teh Bi. Atuh meureunana kabayang eta bibir pantai anjir dilipan setipan meureunana. Kabayang mun pas baeud. Jika bibir bibi manyun Bi. Kaendahanna di mana atuh? Anjir. Mang, nah teu mang harus dipacok orang hejo. Iraha Kajay? Tadi cenah di kebon. Terus kumaha tuh? Itu ke kumaha tuh mang? Udah kumaha tuh? Dipacok orai mas teh. Kudu lagi dibawa ke rumah sakit. Telat saeutik maot sih dipacok orai mah. Ah kadar si orang hejo mang. Orang hejo mah malah bisa nanaon. Tuh bisa ngusep-ngusep acan orang hejo mah. Dak rempag anjir. Ya terus lamun misalkan dipacok kudu bisa nguseup teh model si moal. Bakal maotnya. Moal mamang paling rabies. Air tadi mana ti mana jeung calon pipi majikan? Oh eta geus dipananyaan A. Nanyakeun waktu nu alus nih jang ke hajat. Kumaha cenah? Eta puguh cenah kurang alus euy budal urang jeung budal awewe teh. Maksudna kumaha modal mana emang naon? Budal urang kan Jumaah. Awewe Salasa. Tang teh geus rumah tangga teh unggal poe teh ngopi we cenah hayo. Nah bisa gitu ya. Kumaha maksudna kumaha? Kan udal urang teh Jumaah aga apa kan Jumaah mah cai. Cai, Tah Salasa gula kopi cenah. Nya. Aing karek ngadenge ieu wedal anjir Salasa gula kopi cenah. Terus lamun poe Rebo nya Indomie ayam bawang meureun nya. Sasab anjir. Ai maneh nanyakeun ka saha? Sia teh ai maneh? Eta kasih Abah Astra Orening. Astra Jinga atuh lamun aya ge sia teh. Ajay ya. Nya mang. Haru dong Ajay. Geus jiga santri nya guys nya. Di mana dia Ajay ini kasep? Biasa mang san gua. Naon san gua? Pesantren Guludug. Pesantren Guludug cenah. Sunlight nya guys nya nu aya ge nya pasantren kilat. Tanya eta mang. Jadi san gua. Rupa wae udah kompak. Mang. Aja teh sabenerna hoream pesantren kilat mah. Hoream kunaon? Tarekan wae pas tadudung. Bahan naon meureun Ajayna? Henteu mang Ajay karesi nanya. Nanya naon? Kieu, Pak Ustad, ari zakat fitrah biasana tiasa teu ku beas cikur. Yo, cek aing. Pertanyaan itu udah kerempak. Nya da anjir aja ngubaran misalah. Beas cikur cenah. Aya wae nya udah ya aku deui. Kumaha tuh cek Pak Ustad dudung? Jawabanna. Tengah jawab mang ngan disetrap. Seterapan ini rasanya disetrapnya aja. Nya. Kamari mah berat urang katipu ku filter euy. Ketipu ku filter kumaha teh? Kenalan FB ini. Ayeuna FB mah alus, udah geulis, mulus anjir. Nah, aya dipanggihan ka imahna. Siga berenuk anjir. Berenuk saya kagokeun. Ai maneh anjir nok batur bae teh. Kumaha camerok kumaha beungeutna? Heeh. Kurang teh datang ka imahna nya. Tah. Indungna teh nanya. Cenah. Tos lami kenal sareng Esih ti Kukur cenah. Hah? Esih ti Kukur. Ngaranna? Heeh. Anjing. Esih ti Kukur. Nah sih anu ngaranna ya tanggal.
Aing ngaran aslina aing ngaran dina Facebookna saha? Nya eta buguna Facebook marena arana teh. Dijauhan. Terus kumaha tuh? Tuluy kan atuh maneh. Dages kagok asong. Keureuh wae ku urang teh. Wah deui pampang mah. Memang puas. Jadi guys ya, ayeuna mah si Emot ayeuna mah geus boga kabogoh. Geus teu jomblo deui ayeuna mah. Ngaran kabogona esih ti kukur guys nya. Doakeun mugia jadi engke lamun boga anak teh ngaranna odah cangkureung guys. Lamun teu cecep dederuk. Ini puas. Mudah-mudahan jadinya guys ya. Doakeun guys ya, sarele ya. Ayo babaturan bibi anu kemarin dirawat di rumah sakit ya. Terus balik enak ya mah. Gue teh akal maot gerak harunya. Innalillahi. Kunaon geuringna teh? Darah tinggi cenah. Coba ge karunya gerak keur hirupna sok mabok dina mobil. Eta maotna balikna dibawa dina mobil ambulan. Kebayang teh gerak. Nyieu. Pan bi geus maot atuh bi. Ngajan keur hirupna sok utah oge bi moal mabok deui moal geus maot moal. Anjir karunya cenah bawa ka ambulan. Terus aku udah make delman anjir mau anu maot. Rempag anjing di aing ieu. Ampun teuing. Sirah asa jad ya ampun teuing. Kunaon di A? Wajikan wi di imah. Kan burang maring tengah poe ni hariwang ampun aing mah. Hayang itu, hayang ieu. Skincare can beak hayang meuli deui cenah. Tadi mah hayang naon cenah. Daster legging gitu. Nya aya di daster legging. Harnya aya atuh. Rupa-rupa. Ampun teuing. Asa kasiksa aing mah hirup ieu. Ih ulah sok kitu, sok ambek-ambekan. Bae kasih sabi dunia iskan daerah mah moal geura bakal senang cenah. Jika gitu di konsepna. Arah heueuh. Namun juga gitu mah enggak sesuai orang kita disiksa tuh yang ngapoe kewajikan atuh. Orang ke orang jadi ahli surga merenannya. Nya. Sok kurang ajaran. Nya euy. Tapi bener tuh ieu teh hanas urang kasiksa di dunia anjeun ke oge di akhirat disiksa deui. Atuh bener kacida geura, api aku wadul mah. Tentang caya bukan aing teh lur teh euy ke bibi aing teh. Lain naon pampang mah anjir. Teu tamat masantrenna bibi aing mah. Emang kunaon emang nyeri huntu? Udah gara-gara nama Kunaon dinyalakeun ka urang emang nih? Eupan kamari ngomong cenah awewe lamun celina di selapan kembang atoheun cenah. Ya terus? Buktina geuning kala nampiling ieu kamari. Gering meureun awewe maneh mah ngeburung meureunnan anjir di bogoh cieueun burung di bogohan meureunnan. Di mana-mana ge nya guys ya awewe di selapan kembang. Pasti atoheun ai maneh sarua jeung dirayu nya guys. Boga bah gering cenah. Geulis ka boga abi mah lulusan ge S1 atuh pinter. Nya naha bisa ngamak kitu naha. Depan kamari teh neangan kembang eros ngan eueuh. Ya terus? Tapi teh di selapan we kembang api. Anjing. Bah. Sia nu gering mah ieu mah. Parah aja sih ieu anak batur mah bari selapan kembang api ai maneh. Itu lu pikiran ai maneh emo. Ya, teu sakalian anjir di selapan eta granat nanas geura sok. Parah aja sih ieu anjir. Tumben aja jumahan tadi maneh. Ya dong, Mang. Anjir. Aing mah curiga udah ge jumahan wah. Modus udah kieu mah pasti oge. Nya Mang aja geus butut. Tuh, pan ari mangka cumahan mah jadi menyala, Mang. Banget hurung kajai. Kajian jumahan sih mah nukerkeun senal. Ampun teuing. Wanian anjing budak ieu. Eta senal Haji Mayung paingan anjing Haji Mayung paingan kukurilingan atuh di masjid tadi. Ai maneh wawanianan kajai. Nya di Mang. Atuh meureun aja yang kemal diberi sedekah, Mang. Ji tah, senal teh anjir ku budak eumeur ye. Tah. Sia anjir mau diberi sedekah. Ya leuheung sia kajai. Teu diberi sedekah mah. Kumaha lamun maneh ku Haji Mayung anjir diadanan deui.
terus dikutuk jadi toke. Mangkaning anjir Haji Mayung mah ye genep saparapat kali anjir haji nage. Dijabah tah sudah doa-doa nage. Jadi toke. Ya udah ieu. Puas ya aja di toke sia dikutuk Haji Mayung tuh. Taji tah ya ji tah cenah teh ji. Mang, amang pernah ditelapung ku macan. Pernah kumadi Ajai mah hayang sih amang. budak ya. Montong rupa-rupa sih teh. Ya budak nu talapung ku emak-emak sih teh dorhaka disebutna teh. Imaneh berupa wae. Amang ge bakal ditalapung ku emas minggu nyerina. Pancen amang, surga teh di telapak kaki emak. Diana ajai mun di talapung ku emak asup surga mang. Anjing. Entah gitu konsepna si teh makmun. Parah anjing budak ieu ampun teuing. Lain bi. Pan kamonesan teh engke rek ngayakeun turing teh. Nya anu sakumaha kamari geuningan direncanakeun. Tah bibi dina harihana rek ngilu atau moal. Lebih mah ku masih kontol panjang WA. Anjing. Si kontol panjang kumaha teh? Nah jadi si kontol panjang. Singkatan eta mah. Singkatan naon? Situasi, kondisi, pandangan, dan jangkauan. Wajib. Baru doang ya ngomongna. Ini aing nih jauh teh anjir ya bahasa. Situasi, kondisi, jangkauan dan pandangan. Disingkat. Kontol panjang. Tah eta. Apa nama? Eta aku disingkatna teu kudu disingkat. Ditengeunahkeun kadengena. Era tuh kudu lalajo. Jorang nu kitu teh. Rupa wae aing ieu. Rai mendingan dengan pegawaian ya, ayeuna mah. Ayolah. Oh, jadi konten kreator kakak kieu geuningan anjir lila kana jadi duit lagi anjir. Ngonten we hayo jadi duit hanteu. Uguh eta. Moal teh ayang nawaran pagawean teh. Mun urang teh nyanggupan tega euy. Tega. Heeh. Kumaha emang gawe naon ya? Gaweana mah ieu naon? Ngagebugan sapi. Wah, mau kejeng tuh tega segala anjir batur mah dipencit. Ayo we anjir ngagebugan sapi ngagiringkeun sapi kana kandang urang Lain. kumaha Gebugan sapi. Tapi ka jadi abon. anjing Mantap urang teh nyanggupan. Terus arek. Ngomong anjir. Teripuh merenang kabayang anjir. Hah, benang malikat meureun digebugan ge ka jadi abon eta nya. Tina sapi. Heeh.